Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, angga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna dongeng Sunda sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-58. Sakumaha anu kauninga dina seri anu salah teu acana masih keneh medar kaayaan di Sirdayeuh Pajajaran teh nya saat tuntasna perlayana Raden Suji Angkara nya. Kumaha lajengna ieu carita angga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah ge mugia katampi kalayan kabingahan ku palawargi mitra kaum dangu sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-58. Salila digawe marengan Ki Yogas Citra, sabenerna Raden Purbajaya keur ti hot-hat nanjeurkeun deui kahirupan pamayang di sawatara walungan. Walungan Cihaliwung girang, walungan Cimandiri sabagian jeung walungan Citarum girang. Raden Purbajaya satekah polah mere sumanget yen urang Sunda teh baheula nama manusa laut. Dina zaman kerajaan Sunda apanan Eyang Sanjaya teh jago di lautan. Jadi urang salaku tuturunanana ulah tepi ka ninggalkeun kahirupan cai ceuk Raden Purbajaya. Tangtu bae usaha anu can sampurna lamun mah teu disebutkeun cetek. Lamun dibandingkeun jeung Prabu Sanjaya anu hirupna dina abad 18. Tapi sanajan kitu Raden Purbajaya boga cita-cita badag nyata hayang mulangkeun urang Sunda Pajajaran salaku manusa laut. Nu matak kacida neuteulina sanggeus aya putusan raja lembaga puhawang bakal dileungitkeun teh. Sabalikna ari Ki Yogas Citra mah henteu ieu ngarasa rudet. Lembaga anu salila ieu dicangkingna eudeuк dileungitkeun da keur mah teu boga sihung, teu boga jangjang, deuk kumaha mulangkeun deui komara Pajajaran di lautan. Da apanan tiap basisir nu baheula dipimili ku Pajajaran ayeuna geus dikawasa ku batur. Jigana ari raja mah teu nganggap yen Ki Yogas Citra dijauhkeun tina kapangkatan sabab apanan cenah sabada lembaga kalautan dieuweuhkeun Ki Yogas Citra teh bakal dibenum jadi panasehat raja. Hiji pangkat anu sabenerna mah dipikahayang pisan ku Ki Bagus Seta. Ki Yogas Citra henteu ngarasa dipiceun tina jabatan heubeul sabab dirina mah tetep dipercaya pikeun babakti ka nagara. Nya meureun beda deui jeung Purbajaya anu puguh-puguh ukur boga keahlian dina urusan laut ceuk pikir Ginggi. Sabalikna pisan jeung jalan pikiran raja, Ginggi ngarasa yen raja mah meureun geus frustasi. Mun haben hayang boga cita-cita ngarebut deui basisir
manehna ayeuna jiga hayang leuwih praktis mikir teu kudu nampa saran ti loba jalma tapi cukup ti saurang we anu nyangking jabatan panasehat keun we cenah anu badami soal batur ngatur saran jeung usul mah nya panasehat katut para pangagung sejena. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, dina hiji waktu di karaton Sri Bima diayakeun deui Sinewaka. Ginggi oge di bawah hadir ku Ginggi kabireungeuh aya Purohita Kiraga Suci. Ai Purohita teh ceuk basa kiwari mah pandita agung atawa menteri agama meureun. Jiga-jiga aya babadamian anu penting sabab kabeh pangagung diarogan. Ginggi rada heran lamun nya ieu hiji Sinewaka para pangagung penting nah hadirina oge mani kudu hadir deui dina eta tempat. Andika ulah nahap-nahapkeun maneh sabab Andika ayeuna geus satata jeung sinatria karaton. Cek Raden Banyak Angga. Basa katembong Ginggi rumegag. Cek Raden Banyak Angga kadudukan Ginggi teh memang geus satata. Jauh benten geus satata jeung sinatria pinilih ngan pedah acan dilantik we mun ceuk basa kiwari mah. Dicaritaan kitu Ginggi ukur seuri ipis harita teh. Kuduna Andika teh gumbira Ginggi tapi kabireungeuhna bet bangun anu alum aya naon. Cek Raden Banyak Angga heraneun duanana diuk sarila pagigir-gigir. Malih jisim kaula mah ningal pameun salira anu alum Raden, tembal Ginggi. Ditanya sarupa kitu giliran Raden Banyak Angga anu alum. Kaula teu bisa bohong ka Andika sabab Andika pasti apal naon pangna hate kaula marojengja teh. Tembal Raden Banyak Angga. Oh perkawis Gusti Nyimas layang kingkin pangintennya. Raden Banyak Angga henteu nemalan tapi sorot panonna lesu taya sumanget. Sabenerna kaula mah geus pasrah euy ngalawan kahayang raja hartina hianat ka raja. Tembal Raden Banyak Angga. Ngan anu kaula hayang nyaho mah kumaha eusi hate si Nyimas naha sarua sangsara jiga kaula. Ginggi cicingan sabenerna manehna mah nyaho persis kana kaayaan Nyimas layang kingkin. Tapi piraku kudu ditepikeun mah. Ti heula Andika ku kaula dititah nganterkeun lalayang. Kumaha tepi atawa henteu eta teh? Cek Raden Banyak Angga. Atukan tenan dugi Raden. Tapi kunaon henteu dibales? Saleresna bade diwalar pisan Raden. Cek Ginggi. Palebah dieu Ginggi teu bohong sabab bener harita Nyimas layang kingkin teh geus rek nyayagikeun susunan daun lontar ngan teuing kumaha bisa teu jadi. Nya bisa jadi si Nyimas teh geus edeuk nembalan ngan meureunan manehna sieun kanyahoan ku anu jadi bapa. Meureun pasti bakal dicarekan nya. Cek Raden Banyak Angga ngira-ngira atuh langsung diunggeukan ku Ginggi dicokot gampang nawe. Karunya meureun si Nyimas oge sarua kasiksa. Cek Raden Banyak Angga deui Ginggi mah padu unggut-unggutan we ngan ari dina jero hatena mah
manehna malah mangkarunyakeun ka Raden Banyak Angga teh. Sababnya ari Ginggi mah apanan geus apal yen Nyimas Layang Kingkin teh ambisina gede pisan pikeun jadi permaisuri raja. Jadi sabenerna mah Nyimas Layang Kingkin teh moal inget ka Raden Banyak Angga. Ngan bae Ginggi embung nambahan raheutna hate keun we cenah Raden Banyak Angga masina boga kaendahan kana cintana sorangan. Malah Ginggi oge peupeujeuh ka Raden Purbajaya sangkan ulah ngabejakeun kajadian soal Suji Angkara sajelasna ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi apal sabenerna Nyimas Dewi Banyak Inten teh kasenteg ku cintana Suji Angkara. Suji Angkara teh jajaka kasep di hareupeun umum komo di hareupeun para awewe mah. Sasat Suji Angkara kudu bisa nembongkeun salaku sinatria pajajaran anu kebek ku kahormatan jeung harga diri. Ngan sarerea mungguh katipu sabab paripolah sabenerna Suji Angkara anu ditembongkeun di hareupeun umum lain karakter anu sabenerna. Kawas anu kungsi diomongkeun ku Suji Angkara ka Ginggi basa keur aya di Taman Puri Suji Angkara yen sabenerna mah eta jajaka teh hirupna kasiksa. Salaku sinatria pajajaran manehna kudu nembongkeun paripolah anu pujieun luyu jeung paripolah menak pajajaran. Dan kusabab kitu Suji Angkara teu bisa samemena nembongkeun ka hayang. Contona manehna salaku salak lalaki anu keur boga rasa birahi anu badag teu bisa sageunahna nyieun polah cawadeun anu sakirana bakal dituding ngarempak sopan santun ka awewe. Suji Angkara ngaku kabungbulengan ku Nyimas Dewi Banyak Inten, tapi manehna teu bisa sakama-kama ngadeuketan diri eta wanoja sok komo sacara terang-terangan nembongkeun paripolah birahi. Kusabab hareupeun teu ludeung nyapikeun nyacapkeun rasa birahina, Suji Angkara teh kolu nyieun polah rerencepan anu teu pujieun. Nyimas Dewi Banyak Inten teh wanoja anu sasat hejo pangalaman dina dunya cinta mah. Jadi sakalina kabobodo tenjo saeutik ge mamarasna babari katoel. Ieu wanoja rasa simpatina ka Suji Angkara babari katembong sabada Suji Angkara sanggup nembongkeun polah-polah pujieun. Kumaha reueusna Nyimas Dewi Banyak Inten basa Suji Angkara ngaku bisa ngusir bapa maling anu rek ngaganggu kana kahormatan diri Nyimas Dewi Banyak Inten. Kumaha gedena rasa tumarima Nyimas Dewi Banyak Inten kana pangorbanan Suji Angkara dina tarekah nyalametkeun kahormatan Nyimas Dewi Banyak Inten. Tepikeun ka dirina tatuparna alatan kudu adu hareupan jeung bapa maling anu sabenerna mah manehna pisan ngan polahna kapergo ku Ginggi. Meureun betusna Ginggi maukur ka Raden Purbajaya ka anu sejen mah henteu kungsi ditepikeun komo ka diri Nyimas Dewi Banyak Inten mah. Aing hayang ngajaga kasucian cinta Nyimas tada teuing ajur hatena lamun ku aing diboretekeun teh paripolah si Suji anu sabenerna, ceuk pikir Ginggi. Raden Purbajaya mimitina mah henteu satuju kana maksud Ginggi teh. Ceuk ieu sinatria urang Tanjung Pura Nyimas Dewi Banyak Inten malah kudu apal yen cintana teh kaliru. Tapi pikeun kasakitu kalina Ginggi ngasongkeun alesan yen cenah harga diri Nyimas Dewi Banyak Inten teh kudu dijaga, utamana dina urusan cinta.
Kitu sababna basa Nyimas Dewi Banyak Inten neuteuli jeung tugenah dumeh kaula geus maehan suji angkara, kaula cicing teu hayang ngabuka kajadian anu sabenerna, ceuk Ginggi. Raden Purbajaya mangabetem, Ginggi nyaho yen ieu Sinatria teh kurang sugema kana gagasan jeung kawijakan Ginggi. Urang kudu bisa ngajenan kawanoja anu ku urang dipika cinta. Salah sahiji carana nyaeta kudu bisa nutup kawiwirangna. Keun bae si Nyimas sinangang ngangkleung dina sagara endahna cinta sanajan sangsara jeung pikasediheun oge. Tibatan kudu nerangkeun kagorengan jalma anu ku si Nyimas dipika cinta mah mending urang tutupan. Tada teuing wiwirang jeung ancur hatena harga dirina dina urusan cinta bakal ancur. Boa si Nyimas bakal luluasan merenkeun umurna. Geuning loba kabejakeun jalma anu kuciwa ku cinta kolu maehan maneh, ceuk Ginggi mesem harita teh. Raden Purbajaya mangahuleng we semu tungkul. Nyimas Dewi Banyak Inten bisa jadi hatena ancur mireungeuh suji angkara perlaya di hareupeunana. Bisa jadi si Nyimas ukur nganggap yen kasalahan suji angkara mah pedah mika cinta dirina. Bisa jadi inyana menganggap yen dosa suji angkara mah dumeh kumawani nyulik dirina, terus nemongkeun rasa katresnana. Bisa jadi Nyimas Dewi Banyak Inten nganggap yen urang-urang teh geus ngahalangan cinta maranehna. Tapi lamun ku urang dibejer beaskeun naon sababna cinta maranehna dihalang-halang, lamun mah urang luas ngabejakeun kagorengan suji angkara, hate si Nyimas bakal leuwih ancur deui, ceuk Ginggi. Raden Purbajaya marumahuh ngadenge caritaan Ginggi kitu teh. Sabenerna mah kaula teu satuju kana pamanggih Andika kitu teh, tapi kaula hormat kana pamadegan Andika sarupa kitu, ceuk Raden Purbajaya dina akhirna. Ginggi mah ukur mesem ngadengena. Jisim kaula henteu ridho Nyimas Dewi Banyak Inten ngaheungheum ka ceuceub. Leuwih alus ngararasakeun ku ciwa kusabab cinta henteu laksana tibatan boga rasa kaceuceub alatan dikhianat ku cinta, ceuk Ginggi. Nyimas Dewi Banyak Inten bakal boga panineungan endah soal teu laksana rasa kacinta dibandingkeun jeung ngekeuweuk rasa kaceuceub alatan cinta, ceuk Ginggi deui. Ieu paguneman teh lumangsung sabada acara sinewaka dilaksanakeun. Dina ieu sinewaka Ginggi diuk sajajar jeung para sinatria pakuan sejena. Hiji hal anu sabenerna mah kurang disatujuan ku dirina. Ngan bae Ki Yogas Citra marentahkeun sangkan Ginggi diuk di jajaran para sinatria. Ginggi ngarasa sabenerna teu kabeh sinatria pakuan pajajaran mikaresep dirina sok komo pikeun jalma-jalma anu apal yen sabenerna manehna teh tadina ukur pangkat badega.
Jaba badega ti pihak Ki Bagus eta deui sababaraha nonoman anu diuk dina eta jajaran aya anu mireungeuh ginggi ku pasemon anu nembongkeun rasa heran ngan henteu ari we ari terang-terangan semu ngece mah. Ieu teh sinewaka penting ukur dihadiran ku jalma-jalma penting. Meureun maranehna heraneun nepi ka mana pentingna kehadiran ginggi dina ieu sinewaka. Sok padahal ukur pangkat badega. Tapi jajaran sinatria teh henteu loba nembongkeun rasa kaheran sabab kacida hormatna ka Ki Yogas Citra. Meureun cenah mana ginggi diogan oge keur hadir alatan aya sabab musababna. Salaku pribumi Ki Yogas Citra diuk dina bangku ukir dihareup sajajar jeung Ki Purohita. Para mantri sejena diuk dina bangku jajaran tukang ari anu ngabarak dihareup bari marendoko sila. Nya para sinatria tukangeunana para prajurit jeung ponggawa ngan fungsina salaku pangawal jeung purah jaga kana keamanan. Ki Yogas Citra nataan rupa-rupa pamaksudan naon pang nasararea karumpul di dieu. Loba anu diterangkeun ngan aya hiji bewara anu ginggi kacida ruasna harita teh. Puri Yogas Citra eudeup ngawastu salah saurang sinatria anyar di ieu puri. Eta sinatria taya lian iwati ginggi. Ceuk Yogas Citra bari ngareret ka palebah ginggi diu. Sakumna jalma ngalieuk ka tempat di mana ginggi mendeko sila. Atu anu keur pada naringali teh ngeluk tungkul we li rebueuk meunang mabuk. Lain soal ngarasa wirang tapi ari parasaan era mah nya nyangkaru. Kumaha teu rek kitu sabab rarasaan mah asa teu boga jasa nanaon ka ieu puri teh. Ongkoh ceuk beja henteu gampil kitu bae hiji jalma diwastu atawa dilantik salaku sinatria teh. Kajaba minuhan sawatara pasaratan. Pasaratan utama na kudu aya uji kabinekasan dina ilmu kawiraan. Geus puguh ning ari pangaweruh dina sabab tata nagara mah ginggi ngarasa dibenumna manehna salaku sinatria henteu ngaliwatan tahapan-tahapan anu mistina. Tapi dina biantarana Ki Yogas Citra nerangkeun yen teu sakumna sinatria diangkat dumasar tahapan-tahapan anu resmi. Saupama aya jalma anu boga jasa kawilang gede dina urusan kawiraan, cenah eta jalma bisa langsung dibenum salaku sinatria. Wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Jeung wayah kieu ka sadayana ye nu masih keneh manco dina carita Tatar Sunda dina cenah dongeng Mang Aa aturan sadayana hatur nuhun anu parantos subscribe-na dina channel engalnya channel dongeng Mang Aa anu engal. Ka Pandang Awaludin haturan nu jeung ngadangkeun Pandang. Lajeng ka channel Unda Kapanyawangan oge haturan nu jeung ngadangukeun. Mudah-mudahan hatur nuhun ya doana nya lengkap doana ieu. Pamugi sadayana daramang amin. Jembar manah rezeki barokah oge tiasa angkat haji sareng umroh ka tanah suci amin sadayana nya. Lajeng ka Pak Sayyid Robani di Tasik, ka Ibu Lela Sukaesih oge Teh Rita Ersih di Cimahi aturan jeung ngadangukeun. Ka Sancai Damai di Garut haturan ka Nenek Yani oge jeung ngadangukeun jeung ngadepong wae nenek. Ka Teh Iom Puspa oge ka Ibu Dokter Yulinda Belia haturan. Ka Teh Enji oge di Pandeglang nya jeung ngadangukeun. Ka Patedi Rahmat lajeng ka Teh Entin Kartini di Buah Batu, ka Kang Ruslan, ka Pak Nurdin ieu Ustad Nurdin haturan.
di Meikarta. Lajeng ka urang Jambi, ka Juragan Tahu ya, ka Bapak Taryo sadayana nuju ka urang Sunda sadayana di Jambi, di Jambi. Pak Ubaidillah oge haturan jeung ngadangukeun, Pak Linda Imut, ka Yayan Sopyan. Lajeng Teh Hotimah haturan jeung ngadangukeun. Lajeng ka Esther Adelaide. Lajeng ka Bapak Uwan Sumarna di Kampung Sukamanah Barat Cikampek haturan jeung ngadangukeun, ka Pak Setia Budi, ka urang Cimenyan, ka Pak Aep Karsim haturan jeung ngadangukeun. Lajeng ka urang Cibalong, ka Pananang Wijaya, ka Kang Rendi di Ciamis, Pak Ali Alun, ka Pak Agus Somantri, Pak Mamat Rahmat, Teh Tami Malihah oge Pak Prabu Arjuna di Banjarnya. Nu sanesna mah dikumkeun we ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng Sunda dina channel Dongeng Sunda Mang Aa. Mudah-mudahan sakali deui sadayana nuju dina kasehatan, sehat walafiat oge ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Tapi dina biantarana kieu gas citran rangkeun yen teu sakumna sinatria diangkat dumasar tahapan-tahapan anu resmi. Saupama aya jalma anu boga jasa kawilang gede dina urusan kawiraan, cenah eta jalma bisa langsung dibenum salaku sinatria. Kurupa-rupa tarekah jeung perjuangan, jajaka anu ngaran ginggi, martabat jeung kahormatan para pangagung di pakuan bisa kajaga. Salila ieu urang neundeun hormat ka Suji Angkara, padahal sanggeus ku jajaka ginggi dibolekerkeun tetela Suji Angkara teh lain jalma picontoeun. Kajaba ukur ngaruksak wibawa para pangagung di pakuan. Ceuk ieu gas citra. Para sinatria ting parlong jiga anu silih tanya, bisa jadi maranehna teu apaleun pisan kana kajadian anu kungsi lumangsung aya patalina jeung Suji Angkara. Bakal ditangtukeun pananggalan anu hade iraha jajaka ginggi di wastu. Ginggi andika geuwat sinembah hormat ka Kipurohita. Sangkan bisa neangan pananggalan anu hade iraha pantesna ngawastu andika. Tempat ngawastu mah geus ditangtukeun di kabuyutan utama. Ceuk ieu gas citra. Bari tungkul jeung asa sarwa salah ginggi nyampeurkeun Kipurohita raga suci. Maju ngesod semu gempor geus kitu cedok sumembah hormat sababaraha kali. Kipurohita raga suci unggut sababaraha kali bari ngusap embun-embunan ginggi. Beres ngumumkeun suarek ngangkat ginggi, salaku sinatria puri gas citra, kieu gas citra nerangkeun deui hal-hal anu sejena. Nurutkeun inyana para pangagung jeung pajabat karaton Pakuan dina danget kiwari keur nyang hareupan sababaraha perkara. Saupama ieu perkara henteu direngsekeun, hiji waktu bakal ngaganggu kana masalah keamanan negara cenah. Kieu gas citra mere waktu ka salah saurang pangagung pikeun nerangkeun perkara naon bae. Bae ka dieu Ki Suta Arga pek terangkeun naon bae ka nyaho Andika. Ceuk ieu gas citra. Pangagung anu ngaranna Ki Suta Arga teh maju ka hareup sanggeus ngahormat ka sakumna anu hadir. Inyanan rangkeun yen aya sababaraha situasi anu bisa ngaganggu karegejegan nagara. Hiji hal anu dianggap bahaya nyaeta kurenungna karajaan leutik bawahan Pajajaran
anu mimiti nukangan jeung teu nembongkeun kasatiaan ka Pajajaran. Kerajaan di wewengkon Pakaleran jeung di sawetan Sawareh leuwih satia ka Karajaan Cirebon. Atuh anu aya di tebeh kulon leuwih deukeut hatena ka Banten. Ceuk Ki Sutaarga. Kira-kira naon anu jadi marga lantaranana? Pangagung sejena tumanya. Daradad atuh Ki Sutaarga teh nerangkeun yen loba nagara wawahan misahkeun maneh teh lain bae ku pangolo Cirebon atawa Banten. Tapi oge alatan ku ciwa ku kawijakan puseur dayeuh Pakuan. Urang kudu buru-buru mangadep ka raja pikeun ngabahas ieu masalah. Ceuk Ki Sutaarga. Rengse Ki Sutaarga nerangkeun pamanggihna, cung Ki Jaya Perbangsa hayang milu nyarita. Sok naon beja anu edeuk dikahareupkeun Ki? Ceuk Ki Yogas Citra. Ki Jaya Perbangsa anu pakeana gagah, kaluhur bendo corak batik jenis hinggulan make ornamen emas teh nerangkeun yen cenah rupa-rupa kajadian anu ngarugikeun situasi nagara teh diantarana alatan aturan raja anu kurang wijaksana. Ceuk Ki Jaya Perbangsa. Ceuk Ki Jaya Perbangsa raja babari nampa pangaruh goreng ti kalangan nu teu hayang Pajajaran tetep digjaya. Isim kaula hayang umajak ka anu aya dina ieu Sinewaka, kumaha carana sangkan Kangjeng Prabu henteu mengpar tina bebeneran. Cenah. Rengse Ki Jaya Perbangsa cacarita anu araya di dinya sarlih teuteub. Geus kitu nareuteupna pinah deui ka Ki Yogas Citra. Tugas kaula teh nganasehatan Kangjeng Prabu ari eusina sehat ka raja di antarana alatan nampa laporan-laporan ti mamana ngeunaan kaayaan nagara. Nyahayu urang asongkeun ieu perkara kalawan teu dingding kelir. Ceuk Yogas Citra kitu nate bari ngareret ka Ki Purohita Raga Suci. Diteuteup sarupa kitu euleuh waktosna para wargi mitra kamudang sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-58 nya dina dinten ayeuna insyaallah masih keneh aya hancaeun keneh kanggo urang sadayana. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.